Sasakala gagak jadi hideung. Zaman baheula aya oray sanca keur nahu balong. Sungutna ngegel kana tangkal huni. Ari buntutna dibelitkeun kana pancuh tambakan. Awakna malang dina balong. Tuluy kumanehna diayunkeun. Geblok geblok weh caina ditawuk. Cara nauk ku gobang panjang. Atuh tepati lila oge eta balong teh geus meh saat. Laukna katenjong geus tingko copok. Rea naker. Malah sawareh mah tinggo lepak dinu saat. Keur kitu Jol datang gagak kadinya. Hari tamah gagak teh buluna bodas ngeplak. Barang mireungeuh aya lauk tingko copok, atuh gagak teh kacida atau heunana. Lakadalah, ieu aya milik geuning, ceuk gagak. Tuluy we manehna nyorok cok bae lauk teh dipacokan. Nepika meh beak lauk anu baradagna mah. Ku oray sanca katenjun, gagak malingan lauk, geuwat digeunggeureukkeun. Hei gagak, andika teu meunang kitu, eta teh nu kami deuleu, ceuk oray sanca. Tapi gagak teh jongjon we, malah beuki ngahajakeun. Atuh oray teh ambek, sebrut bae diudag. Gagak teh hiber, oray sanca haben diobrol. Gagak teh bingung, da dibeberik wae, sieungeun katewak. Aduh, kumaha ieu teh nya, aing geus capek kieu. Eta oray teh tuluy ngudag aing. Aing teh sieun katewak yeuh, ceuk gagak. Keur kitu kabeneran gagak manggih nu keur neulem. Gebrus wae gagak teh nyelupkeun maneh kana jero pijanan. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng hideung. Barang Jol oray sanca panglingeun, da jadi hideung lestreng. Ceuk oray sanca, "Hei makhluk hideung, sampean teu manggihan gagak bieu ka dieu." Gagak teh sorana digedekeun supaya oray teh teu wauheun ka manehna. Ngomongna oge malah make bahasa Betawi sagala, da sieunneun ka Tara. Kieu cenah. Ngak. 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 Tah kitu sasakala nu matak gagak buluna jadi hideung meles sarta disadana jadi gak. Cag